Ayana ngobrolkan bahasa Kang. Akang setuju tuh pada saat udah usuk bahasa iya adalah justru sebuah strata yang memisahkan atau mengotak-ngotakan jalmi gitu Kang. Karena ku ayana undak kusuk bahasa jelema jadi mau ngomong Sunda. Eta. Abdi mah saya tidak mau saya mau bahasa Sundanya kasar. Saya tidak mau ngomong bahasa Sunda, pidatonya takut salah. Aing teh ngomong kasar, saya teh aing makhluk kasar. Aing makhluk halus ya ngomong halus aing teh. Urang mah sanes makhluk halusnya. Makhluk kasar. Nah eta akhir. Jelema teh aing diajar Sunda, ngomong Sunda teh warani Kang. Priai. Ya. Anu ngomong eta meunang lah kaum priai gitu. Karena kuring mah pakai priai atuh. Ngomong bahasa kuring we, bahasa Karena tadi politik kebudayaan oke ente kan. politik kebudayaan supaya jelema teu marake. Bayangkeun priai na leungit. Bahasana teu bisa dipakai kurangnya. Terus kaum priai na oke, anak-anakna teu dialajar ngomong Sunda, aing sok papai aing masuk wanita. Laras, itu kaum bisa. priai lah di tanah Sunda ieu, emang anak intuna ngarobong Sunda dah henteu. Gaya. Sunda harirup usaha ku bangsa aing sia teh. Gitu bisa nih. Aing sok jadi ambek aing kieu teh. Ulah tahan emosi gitu mah. Ku bangsa aing Sunda teh anu ngomong di terminal di Parapatan ngaromong Sunda.